Lulus atau wing? Hah? Oh, alhamdulillah. Panginten Kang tete pamirsa SMTV sadayana anu jumanjong dina TV-na sayang-sayang apa itu nya. Karasan masih dina acara festival Bintang Digoda. Benernya enonya. Anak tadi tes kasaksian nih. Oh cicing kalau ada wing teh capek tuh. Meni haheong kieu. Tadi tos kasak ini gorang sadayana panginten aya penampil dengan nomor urut 1 Kang Dede Suherman. Luar biasa. Ada satu nomor keramat ya. Ini mengingatkan kita kepada ibu kita. Hormati ibu kita. Luar biasa. Sok sedih aing sok yang dahar. Alhamdulillah. Panginten aturan kasadayana nuju manco. Tadi teh ayana terus masukkan WA sadayananya kume poho deui. Aturan naik kasadayana panginten. Karasan panginten orang panggil peserta dengan nomor urut 2 ada Cep Ari Wibawa. Cep Ari mending alhamdulillah begitu Cep Arinya. Atas aya ipok can aya mik nu ieu hurung. Acan aya kenapa atuh hei? Taya ya. Tah ya gayaan. Iya. Nih sementara si ieu panginten karasan itu Sep kuota. Singara. Alhamdulillah. Ada Cep Ari Wibawa. Mohon. Net Aisyah Dadun meni ampun. Deui nu eta gentos deui pasikeun ka si Tete. Sok ngaruwas wae. Ieu pasikeun wae. Mohon. Nah Cep Ari jadi nu nitah ka Om Ius atuh. Tong dua-dua teuing. Ulah dua cenah Om ulah saraka teuing. Cep Ari. Mohon. Linggih teh di mana ka Cep? Kalasan linggih di lingkungan Cilipung. Cilipung teh ti gedung Golkar kalau laras. Keseharian kanu naon? Alhamdulillah damal kesehariannya di ekspedisi lah. Alhamdulillah. Mohon. Om Yus mah karasan. Teuing teu abal. Pokona mah da ayeuna nu ngabandingkeun alhamdulillah ti ekspedisinya. Mohon. Ari Om Yus mah karasan panginten di tanah teh kudu neangan jangkrik alhamdulillah. Bisa wae. Cep Ari, Om Yus bade naros. Mangga. Siap? Insya Allah. Siap? Siap. Wah, gitu luar biasa. Bade nyanyi lagu naon? Kalasan nyanyi lagu Jandaku. Sarua jeung Om Yus resep kana janda. Tapi janda saminya. Tapi janda nu kumaha heula nu ngariweuhkeun mah. Geus. Cicing lain curhat. Eta. Cep Arinya. Mohon. Om Yus mah panginten ka Kang Dede, teras ka Cep Ari Wibawa pangintennya. Ngadoakeun ka mudah-mudahan sing lancar sagarubina. Amin. Karasan panginten ulah gembeur ku kamera 2 nya. Insyaallah. Siap. Pokoknya mah kita percaya diri, buktikan Pasti. diri kita
yang terbaik ya. Amin, Kang Ari amin, Wibowo. amin, Ha, amin. laguna aya Jandaku dari Imam S. Arifin. Leres, Karasan leres. panginten. Aya, so pados tenyang kolong tingkana artos. Asa di panggung wae, ampun. Aya, ada Jandaku dari peserta nomor urut 2 menyanyikan nomor 1 ya. Lagunya ada Jandaku Festival Bintang Digoda. Istri yang ku cerai menangis di tengah hari, menyesal tiada berguna.
tepuk tangan dulu untuk peserta Terima kasih. Festival Bintang di Goda nomor urut 2 dan menyanyikan lagunya yang pertama ada Jandaku dari miliknya Imam S. Arifin. Ieu teh Kang Ari, ieu teh tembang nu bisa dikatakan tembang favorit abdi. Aduh, pokona namanya. Alhamdulillah. Mun basa keur abdi ngaduda ieu teh ieu curhat saeutik ya, sok lagu Mohon, mohon, ieu. mohon, Iya mohon. mah wah, bukan mah lagu gue banget ya. Mohon. Wah, geus tong dicaritakeun ketir ieu pokona. Nah, nu kahiji nembe nya Jandaku. Mohon, Ngainten mohon, ieu. leres. Kang Ari teh linggih teh di Di Cilipung, di Cilipung. Cilipung Sumedang Selatan. Mohon Sumedang Ya, Selatan, Pesanggerahan Baru. Sakecamatan sareng abdinya. Alhamdulillah tidak hatur nuhun pisan parantos ngiringan atau Sami-sami. partisipasi di acara festival Mohon. Bintang di Goda. Langsung wae ka kumandangna ka Ibu naon heula ayeuna Ibu Sekdes heula ah. Mangga Ibu Sekdes Nunui disumanggakeun kumandangna kanggo peserta nu ka-2. Wilujeng wengi Kang Ari Wibawa. Wibawa teh. Wibawa. Wibawa mah Oh. Rizky teu bisa nyanyi. Wibawa mah kan orang Jawa. Orang Jawa. Abdi mah linggi di Sunda jadi Wibawa. Oh gitu. Mohon. Senah eta ge. Jandaku. Mohon. Pemilik lagu Imam S. Arifin nya. Mohon leres. Aa, Kelan. suaramu ciri khas banget. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Merduna. Eta pasral geuningan. Istri yang ku cobi. Aa, piano unggul weh piano. Cobi hoyong ngadangukeun deui aduh meuni geget eta. Yo. Istri yang ku ceraikanlah Melayu keras. menangis di tengah hari menyesal tiada berguna tak akan ku kembali lagi. Alah. Bade dicontohan ku abdi. Sok aipok kumaha? Aipok. Ada eta aya ceraikanlahna aya cengkok Melayunya. Aa suka lagu Melayu oge. Alhamdulillah. Aa aya kori ngaos teu? Ngaos Aa kapungkur pernah. kantasnya. Mohon. Soalnya aya cengkok Korean aipok. Laras, kapan kaleresan sama drasa sareng Om Ius. Sakobong. Punten, Ya. Sakobong. Ipok. Ya, ngenten guru ngapasugo. Sakobong. Amin. Jalur kerasna eta mah. Ya. Aa Ari Wibawa, Ya. suaramu ciri khas banget pokoknya mah. Alhamdulillah. Merdu. Alhamdulillah teteh hatur nuhun. Kaanggo we ku abi mah. Lagu Alhamdulillah. favorit papa dibawainnya memang penghayatanna dapet. Laras. Koreana tidak berlebihan karena lagu nage sedih. Mohon. Tekengin juga Om Iusnya. Eta mah ngabrag. Mohon teh. Tadi aya kadangu Palestino. No mana eta teh nu pas bade terakhir. Mohon. Nya, Mohon. karaosnya. Ya. Karaos? Karaos bisa. Abi henteu. Atas sikap sakitu we, Mohon. selebihnya mah. Hatur nuhun teteh. Oke. Hatur nuhun Wah, pisan. luar biasa. Ternyata gue bangetnya. Eta penta nomor HP nasa kalian kayak bising manggung butuh. Mohon. Butuh keur manggulanson itu. Mohon. Keur nyanyi nah Iya, ampun.
Langsung wae kumandangna ayeuna ka girang pengajian anu kadua aya Ibu Kuwu digoda aya Neng Ciner Gedor disumanggakeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teteh. Sapertos nu disaurkeun ku Teh Nunuy mohon tadi abdi teh bener resep ya. Pas ralna nya. Mohon. Cobain dong lagu-lagu yang Melayu. Ada lagu apa gitunya? Naon atuh teh? Sok, naon we telangku Pak amai-amai. lain. Eta lagu TikTok. Geboy. TikTok cinta. Geboy itu bajarkan lagu Melayu. Sok lagu naon nu aa we. Anu aa we. Masa teh nu Udah aturan. ngeblank atuh teh lagu naonnya Melayu. Naon atunya? Engkau bagai air yang jernih. Entah. Engko, waduh, ya. Tapi itu tahu. Iya, silakan untuk dicoba. Tong tinggi teh. Japi aku dendangkan lagu Melayu. Cicing atau aja teh harewasan wae nu di tukang astagfirullah. Teteh teh beli teu fokus. Astaga. Kita tadi Kumincir. cicing heula. Iya, lagi mau menikmati Om Yus, utun teh. Karewasan wae anak. Ngomong Dina. Sok, tanyakeun ka Kang Ari. Bari dia ragapnya. What? Bari dia ragap B-nya. Mohon datang. Oh, nya. Lain masalah nama teteh teh nuju ngadangukeun. Oh, gitu. Mohon. Oh, mangga teteh. Murang kali sarieuna. Oh, nya sih. Mohon. Sok, uih kena uih. Sok Ari. Nah, gitu bagintennya. Mohon teteh. Lirik alhamdulillah aman. Mohon alhamdulillah. Mung tadi Ada apakah? pas anu Nu mana? abis rep terakhir. Usah kau merana selalu kumaha teh irap deui abi. Nah, tapi memang harusnya dua kali, Iya, ya. harus 2 kali. Musik. Sieun disalahkeun tukang musik sieun. Musik anu sieun musik bugawat gawat. Pembelaan langsung Pembelaan sieun kasar. Ya. Tadi mah cenah jean mah sekali. Oh, Jadi ya, dua kali, bisa. gitu, ya. Tarima we geus bener pembelaan emang musik. Pembelaan eta Dar Pak. penuh ke wenung Daripada ngiringi. dicorekan. Heeh. Dar wenung mengiringi ke minggu hareup kumaha. Iya, gitunya. Jantan seharusnya Mohon. sebelum JR, sebelum itu teh boh pemusik, boh penyanyi. Mohon. Mendengarkan dulu lebih baik ya, Erwin ya. Pabalik aja manggung. Boh pemusik, boh penyanyi, boh lam ka ditu mah. Pokoknya mah gitu nya. Tadi teh Siap. penyanyi memang dari sini Dari sini ke sana. memang untuk geus untuk deui wae. Pok euy ka diheula pok hebat wae kuring oge deukeutan ku urang mah Anjing. Kanggo lagu ieu mah memang tadi pas etana 2 kali ya Erwin ya seharusnya ya. Mau sakitu wae Bang Inten. Mohon atur nuhun, Selebihnya mah alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Mungkin lagu alhamdulillah. salajengna nya Amin. langkung sae deui. Mudah-mudahan. Iya. Amin, amin. Hatur nuhun. Eh, kehala. Apa? Tukang kendang. Tadi mihala jongtuk cenah. Encan ge acan pas abis ya. Ayo mah leuheung, ayo mah kieu tuk cenah kitu kok teu naon deh. Kebaya tuh encin kabina-bina ieu. Matakna geura ieu dangukeun heula latihan sendiri. Ieu mah da kumaha da bener Ipok. Dengekeun mana teh di imah teh. Lain lati- nyelot wae. Latihan teh di dieu we hungkul geura. Nya ceuk urang mah di bumi oge Tapi nya. luar biasa eta. Nya cacakan ngadadak tapi
Tapi salah. Puasa. Ya, sakitu we ibu ka hatur nuhun ari hatur nuhun. Iya, hatur nuhun kanggo kagirang pangajen tanapi dewan juri Festival Bintang Digoda dina wengi ayeuna. Ya teh jeung berbetan we heug can lunas di teh ampun. Akang Dede Sedayana, tabako namanya diantos ke Akang Dede Sedayana, anu masih kena hoyong daftar, mangga diantos ke Festival Bintang Digoda, masih kena aya kuota, sababaraha peserta deui lah lumayan. Kang Ari, mohon mangga istirahat lah. Atur nuhun, atur nuhun. Mangga. Akang Dede, alhamdulillah reng sekapidangkeun nembe di pamilon Festival Bintang Digoda anu episode keopat peserta nomor kedua ngahaleuangkeun tembang anu kahiji. Begituna ulah ka mana-mana teras manco di TV Sewang-Sewangan masih di acara Festival Bintang Digoda.